Yang butuh hiburan nih, yang lagi pada gabut atau suntuk, yuk iseng nonton Muncul Komedi. Tujuh kalau Baik. Hah? 42 tujuh pasang 500 putih. Wah, menang cair. Kacau ke warung tak ada. Ah, si Joy tanya, Joy, kemana Joy? Keluar puting teh 32. Tilu dua, Jadi yang orang sebaraha. Ya. Iya, beak badag puting mah orang Oh nya. Amok ya. Apa garde sariana di pikiran lo ah. juring. Tahu nih tahu aduh. Oh, aduh anjing. Oh, itu non. Halo pemirsa semuanya. Selamat datang. Astagfirullah, iya bebenjit. Cik ngajar dog atuh. Cicing di dia. Ah. Ganggu we budak teh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yudi Barakatak. Oke. Astagfirullahaladzim. Marantog sia. Balik. Tuh jarajan gitu jik nganjuk. Kayak dibayar ku batur. Tuh ngajar dong pisan sia. Halo, selamat bergabung Mang Taslim. Bantu tap-tap ya, bantu tap-tap biar makin banyak yang nontonnya. Request lagu dangdut Judi. Oke, siap. Maaf ya kalau ada salah-salah dari saya ya. Judi. Meracuni keimanan. Judi menjanjikan kekayaan. Aduh, babal tes yang seberalik dekat dia. Pan nggak sih tah jajan? Nganjuk kayak dibayar ku batur. Jing, awas ngeganggu ting. Awas. Jing, balik. Tuh kan tuh ke warung kayak nganjuk. Oh, ganggu we budak. Aduh. Gagali, gak tahu lagi lab ya. Siapa lagi? Itulah bertiga. Ganggu lagi. Lama jam berapa? Di Hongkong. Tuh jam sabra. Kira-kira sabar cek urang boga sirah genep 0203. Menang gitu kata. Mudah-mudahannya. Mudah-mudahan orang menang lah itu. Kamar anak ya? Yudi aman. Aduh, Apa ya orang kota bos? kok aun. Bos. Ratul euy. Lireungi di kebon. Aduh, sing nyasar teh. Jual ka dieu. Tadi teh di udah juri ge sora. Tuh, Juri kurang ngantrang kieu. astagfirullah tanya aya. Sok dari kala di dia ya. Cai aya. Sok. Alhamdulillah ya Allah. Sesiang Si lain dia. Anyar orang ge. Kalau tadi tes lab gedung lab naon? ya TikTok. Oh. Naon ieu teh? Menang duit. Semuring kak. Tadi jojo aing ngajlong. Tigana pada alam urang. Nyikieuna. Yang pentingnya jam 11 Hongkong. Sok teh cai atuh. Karena sudah Cek. mau gini. Tuh balik. Tanya ini kasih awal sesudah bidayat di lembur ya kan. Orang nanya nomor pun di dia. Coba kayaknya ngumpul. On. Oi. Lain lah ngumpul orang kerja di dia. Sugan aya. Pananyaan tuh di dia. Pananyaan. Pananyaan jangka nomor. Orang yang benar. Oh. Ya di dia. Di belah mana? Mang Dayat belah itu tuh. Jauh sih. Deket. Di dia teh lurus, belok kanan, terus lurus deui ke kiri. Nah, di dinya. Di mana? Tampian, deket di dinya aya di jadi. Si anjing. Aya imah. Ya, Deket di dinya. Deket tampian. Deket tampian eta aya kabelah ditu handap detik deui. Eta ka Mang Dayat loba nu daratang. Loba artis oge daratang ti jarau. Di mana teh itu? Ti jarau gue datang ka dieu calon-calon ge ka dari Ka Mang Dayat. ka tampian gitu. Siale. Oh, atuh ke Mang Dayat.
Siksa. Cobaan geura. Apalin dulu gitu. Bisa diantar tuh orang. Boleh. Kan itu. Heeh. Hayu wari di sugana orang penting ayeuna. Cekpot sama itu masalah gitu. JP. Gama pinter Bang Dayat. Pinter non? Kan nggak bohong. Serius ya Bang, serius. Asli. Orang Gama pinter Bang Dayat. orang haja jauh-jauh di ditu kan ieu nepi ka bebelaan tadi di ditu urang ku jurig sing asli tah aratul ge. Urang teh hayang pedah emang cek lembur ti ditu aya panahnya di daerah dieu. Heeh, aya. Kira-kira lamun kiwari nu ngaran Mang Dayat sok aya. Biasanya masih sok ngalah taruh ke kebon. Kiwari? Kalian sapu tapi geus balik kemarin kiwari. Kumaha cek Erik teh mah. Ya. Urang Langsung ngalah sirup aduk. Teuing lah. ieu teh dayat nu mana sok ngalah calung sok sirum adu. Dayat bungsu. Heuh nya bungsu gitu. Heeh, gitu. Geus balik kemarin kiwari. Erik cek gara itu di. Di mana? Jauh. Ah, moal biruk di dinya imah nage aya Dayat bungsu tinggal nanya. Emang aya perang gitu. Aya. Jika iya menurutnya Iya. lain lamun make perang itu jika si emas Oh. kan itu mah solo bos tukang baso Heeh. kita yang itu ya lah nuhun ceng Jignya kumaha carana ieu urang supaya ini Joy. San. Wah. Ah. Tadi kan ke bajaan tuh ke situ tuh. Orang teh nyawang cobaannya kan itu. ka Mang Dayat langsung Heeh. dan urang jika nanti mau bisa da urang tah tadi nelpon dulur apalin urang di dieu tah nyimpang heula kumaha Aduh, aing kitu mah. wayahna Atuh urang ka dewe lah nya. Ai terjadi mah. urang Heula atuh nya misalnya. hah Juga. lalu deung duan Ayolah dong ngisi joyep juga. sok atuh wayahna nya da urang ieu di telepon Heeh. nya. Aduh. Iya mumpung si Cece jeung si Aldi kan itu urang ek langsung ke imah Mang Dayat kadinya jadi tadi teh deket anu aya pelangan Dayat bungsu. Ah, erek ka ditu aja. Aduh. Ada mana? Nah, Joy. Eh? Mana percaya teh kasih Isan? santai ya, cang saya. Ieu we nama Bang Tuturkeun. Ayo bener. Ada curiga. Pasti mana ka ditu sorangan. Pasti mah. Oh iya Pak. Ayo atuh dulu. Nah, ka Mang Dayat, Dayat bungsu. Aya tah culik kopeah euy. Dayat bungsu solusi segala masalah Anda. Anjir, nomor telepon lagi arus kali langsung. Gitu, bener gitu di dia Mang Dayat bungsu solusi segala masalah Anda. Tempo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok kalabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok kalabat. Bumi Mang Dayat ya. Mohon. Mangga, mangga. Jasa calik. Biasa. Talik mangga bade di paling dia mangga di paling itu Di dia mangga segala apa. bebas di mangga. Segala di dia tapi nah hilap dah can kenalan. Asa bau. Jelek. Bisa bawa babat. Maaf. Oh. Mana wis sareng Lain bade ka dieu teh aya pikeun naon. teu pedah cek wargi cenah majar di dieu pananya anu super taroskeun abi teh tos seueur masalah di kawit pinjol eta teh abi teh nuju resep judi Tah, aing ngaran pinjol. Mama teu ngarti naon pinjol teh. pipi teh ngecendol pipi teh ngecendol gitu Terus punya tapi teh aya mah aya pemaksaan ka dieu bade nyuhunkeun semanawi lah nomor mah loba. Geuning na kalender aya nomor. ieu mah nu gelo urang Ieu pas nomor tah. Aing ge. Nomor. ieu mah nu Nomor. maksud teh sanes nomor itu kan teh Nomor teh nu kumaha? jam aya teh biasa Hong Kong teh jam 11 Oh. ya teh abi masang 4 angka abi gaduh modal 500.000 sugana tina mah Udah. Ujang ieu aya ka Hong Kong mah 4 angka kursa baraha. nu burung Ongkos. Hong Kong mana 4.000 Ka Hong Kong negara Hong Kong. ya dina monopoli mah henteu ieu minta nomor abi minta nomor Ya. jeung malam ayeuna Oh, ka heeh. Mang Dayat Buka ayeunaan, buka ayeunaan. apal togel Ah, togel. minta nomor eta Itu. lain kalender
kalender ieu. Bener. Kumaha gampang gitu. Ya kumaha wi lah dikeresakeun abi nyuhunkeun da abi tebih abi ti Karawang. Gampang. Abi enak sumping ka dieu kana Karang Nunggal teh da heeh Lebih tebih ka dieu teh. gampangan ya teh Mana? masalahna mah kieu dina mahar. Lumayan. Nah gini aya mahar Mas kawin. da lain kawin minta nomor. Mas kawin mahar mas kawinna jadi lamun disundakeun nama syaratna tah eta Oh, syaratna. emang kudu aya syarat? Syarat sasajen ku aya Gila. endog tongo Dong tongo. endog lini Gila. congcot Cong. surutu Suruh tuh mah apa? Cong. congcot ngeuteup tungtung samusat gitu Oh, congcot terus congcot teh ulah model caran ieu caran koneng samuna bodas terus eta disurutu Suruh tuh heeh jeung Sampai ku ieu ge ku jarum coklat oge moal sakalian Samsu atuh. bako nu saya mah Oh ku bako. kangge eman Oh, ai ieu teh maksudna teh sasajen teh jang jurigna atau jang Mang Dayat? tah lamun bako ajang eman Heeh. lamun ieu da gaduh tah ieu kangge eta mah kewe candak Oh, ujang candak ka ditu ka ditu ayat hilarian lah tangkal anu kira-kira ku ujang pikas rameun sumping. dinya engke ku bapa di inya ku mang di pasihan mantra na babacaan mantra teh Babat Manawi aya anu kedah dikedalkeun ayeuna ku abi henteu aya. aya kedah teh naon Mang Dayat apa kedah? apa kedah Kedal teh tah anu cek batur mah teangan cenah kedal anu buntutna cagak cenah. Adal eta mah katut Oh, nah kurian we urang mah pedah wani nyebut heureuy di dieu teh pedah dina pelang di ditu teh Dayat Bungsu, solusi segala masalah Anda. Walah mun jiga iklan ieu mie kade we pepeje bari ngendak kita ngendak cau kedah cau naon manawi? cau rayun bisa Cau rayun, ada cau rayun teh. cau rayun Oh. foto cau meuli Oh gitu. eta mah teu aya kios cau meuli Oh. sakitu Lamun teu aya? cau meuli Oh, kedah. kedah eta mah kedah eta persyaratan mah Teu tiasa kumolan tos asak aya tariguan gitu. peragi ieu peragi ngecor teu Mo- biasa. Molen alit nu cau di ieu ku bungkus ku ya sanes Oh, loba umum, loba carita. hampura. Cek emang geus we ujang mah tinggal kade nu diucapkeun ku emang mawa cau rayut atawa cau muli. Heeh. Nah, eta persyaratan mah Congclot tadi teh. congcot sareng surutu namakeun lah ku emang di dieu. Oh. Di eta ngan wayahna ka emang kadah aya paminten. Lah iya Kangge mah. meserna lah eta nu kudu nu ieu nama. Pi duit deui wae ieu mah. Kangge meserna. Tapi kade ieu kedah manjur. Lamun ieu bohong ku abi kantor polisi dibawa ka dieu jang lewak amang. Bubu gitu. Heeh dicandak ku Sanes abi. kitu kewe wang buktoskeun lah. Siap. Di mang mah dan nu atos-atos oge radio teh langsung nyarandak polisi bang teh Ditewak. kita narosun hoyong tingkat ieu no Jabat. pangkat. Mangga tuh kitu mah abi bade ngarasakeun dah. Nuhun. Aing asa ngomong jeung aki-aki rabi gitu. Nun. Wah, hancur ya mah. Ya, Assalamualaikum. Enggak. Waalaikumsalam. Jika nama di dieu da tadi teh cek Mang Dayat teh. Tangkal gede anu lobat tangkal cau nah. Aya tangkal kadu. Tapi ieu urang mau cau muli jeung rokok ngan kopina kopi cup jeung hibas baik-baik. Siga nama nu di dieu mah geus modern laikeun nu kari. Nah, aya nama da urang geus manggih di dieu tangkal gede. Urang eksa sambat heula aya rokok. Ieu mah cau mah ieu mah piteun di dieu jeung di imah. Duh, inget kana manuk euy. Urang di dieu. Ya di dieu. Aduh, mudah-mudahan ieu dengan kekuatan kongkorong Kapten Amerika ieu mudah-mudahan aya di dieu sing Kang Dayat Bungsu solusi masalah abi datang ke dieu. Sugan ieu kitu pimilikeun teh pedah rada gede ya mah. Uhun lah. Alhamdulillahnya Bapak Dayat Bungsu ieu. Milik gede. Hidang. Aduh.
Joy, Halo, jangan Ong. kamu Joy. Abu. Bawa coba. Oh, cau sarapan lumayan ya? lah. Ya, duh, ai caunya dikit-dikit gini sih cau. Mentah tuh hiji ya. Iya, iya, coba. Cau udah cau ngapa duh? Apa? Itu bongananya. Oh, bongona. Ah, Antar cau aya sian ini. sasikat. Kan lumayan menang cau ya. Gede milik ya namanya. Eh, Rokok situ ya. Boleh bilang. Menang gede milik. Anjing, dari daun, goblok. Ah, sia geus katipu deui. Aing menang milik ya, menang cau lumayan euy. Halo teman-teman, jauhi judi karena judi tidak akan membuatmu kaya.